Ayo tukang jagong teh aing mah. Tidak ada gua di telepon. Telepon lagi tuh aingnya. Halo, Mang. Cih kumaha tuh di dada gue tadi di telepon. Ih, pan ieu urang boga jualan jagong lumayan saeutik oge ngan peda alaeun. Sok atuh di dadagonya. Kayak bisi urang odi imah dari kebon ya da deket ieu atuh kebon lagi deket imah. Sok. Ya siap. Sok kayak dari kebon urangnya. Bisi ngodi imah mah. Yo. Ih, bedogna poho aing atuh. Kolot ya jagongan nama itu. Mang Kara. Kabeneran, Bang. Alhamdulillah dah, Mang. Oh iya jagong nu rek dijual teh. Ih, atuh ieu teu tingali geus alaeun nama. Oh eta kilu poe deui kira-kira eta bisa diala. Nah, da ayeuna oge rek diala rek dijualan nama ngan aing ngala namanya iraha wae atuh gampang. Gayang sabaraha dijualna? Ih, da ieu urang mah lain rek sabaraha si emang wanina sabaraha da urang mah rek ngajualna ge diborongkeun alaeun top gitu maksudna mah. Nya kumaha mun ku urang diborong wae 300.000-an. Ih, ari 300.000-an ieu mah heuh nya sok wae tapi da urang mah kieu tah alaeun top urang mah ngajualna. Jadi sakitu mah Mang. Sok jadi atuh. Mang Kara, kumaha da Mang? Alhamdulillah Mang Epet irah kan ieu. Eta nembe. Oh nya. Heeh. Kumaha? Geuning boga plak jagong. Lumayan wae atuh boga tanah saeutik di jagongan we. Kurang teh. Ai Mang Epet teh ka mana atuh? Pugu ayeuna teh urang teh keur kana jagong, keur melian jagong. Ih, kabeneran atuh dan urang ieu geus dijual ieu ka si Mang ieu tadi 300.000. Geus atuh Tapi kurang. da acan sia ari duitna mah ka jadi-jadian. Oh, geus kurang we atuh ya 400.000 tah. What? Bener ya 400.000? Benar sok. Mang, wayahna nya ieu udah aya nu rada gede ya 400.000. Imang mah nawarna 300 sudah. Ih, sia mau mempan geus jadi tadi 300 ka urang. Udah si Mang mah tuh dah 300.000 wani bari jeung teh jeung sok duit. Tadi si Mang ieu mah panan bari jeung duit tah ieu. Nya geus atuh ka si Mang ieu urang mah. Nya salah saha Kumaha dinyawe karep atuh kitu mah. Tujuan teh teu baik sia Mang mah Geus atuh ge kurang isukan diala ya. Oh, heuh siap Mang. Nuhun ya. Nuhun ya. Balik heula ya. Oke, siap. Assalamualaikum. Oke. Mang. Dia langsung. Noh. Dan ningali budak urang. Henteu, ai tadi ka mana? Ih, buku tadi teh aya si Mang itu teh anjing nu keur nawar jagong urang teh si bedog teh. Aduh wae. Ka mana nya si bedog urang teh? Heeh. Heeh. Balik. Ampura Mang.